Lamun urang pernah lumampah ti Bandung ka Garut atawa ka Tasikmalaya, poan kitu deui arah sabalikna ti Garut atawa Tasik ke arah Bandung, ampir bisa dipastikeun urang baris ngaliwat heula ka Ranca Ekek. Pikeun anu kungsi ngaliwat ieu wewengkon tur dina kaayaan sadar, tangtuna bisa kagambar kumaha kaayaan ieu wewengkon. Di kenca katuhu jalan ngajajar rupa-rupa wangunan me di sapanjang jalan anu ngaliwatan ieu wewengkon. Pabrik-pabrik, toko, ruko, jeung rupa-rupa wangunan sejenna jlugjeg di sapanjang marga. Mindingan naon-naon anu aya di satukangeunana tina panenjo. Nu mungkin wae matak ngahudang rasa panasaran pikeun sabagian jelema. Mungkin wae aya nu tumanya, aya naon di satukangeun eta wangunan-wangunan, atawa aya naon ari di Ranca Ekek sajaba ti wangunan-wangunan anu mindingan eta. Sabenerna sababaraha poe ka tukang kuring kungsi ngapungkeun video lalakon ngabuburit nyusur walungan Citarik. Ngaliwatan eta video kuring nyobaan nepikeun visualisasi kaayaan di satukangeun rajegna wangunan di Ranca Ekek. Khususna di sabudeureun babantar walungan Citarik. Pikeun nambahan gambaran kumaha kaayaan di Ranca Ekek anu nyamuni di satukangeun rajegna wangunan, dina kasempetan anu ayeuna kuring ngajak wargi-wargi sesepedahan ka tempat sejenna, nyaeta ka Ranca Beureum, hiji tempat anu keur kuring pribadi teu weleh ngahudang rasa kataji. Naon anu jadi sabab? Jawabanana baris ditepikeun dina jroning lalampahan ka eta lembur. Ieu lalakon lumangsung dina poe anu ka-18 Ramadan, jam nuduhkeun tabu 4:30 sore. Adzan magrib datang kurang leuwih sajam setengah deui. Kusabab mata kesel mun di daguan bari cicing, jerut kuring turun ti imah bari mawa sepeda. Sepeda diboseh asup jalan Samsat atawa jalan Kiai Haji Ahmad Sadili. Saterusna maju ka kidul. Nepi komplek Pesona Asri, ti lebah sasak nu motong walungan Cikijing, tuluy mengkol ka katuhu mapai jalan babantar walungan. Ieu jalan anu diliwatan kaitung alus, sok sanajan leutik tapi dilapis ku beton anu lumayan mulus. Sabenerna hampir kabeh walungan di Ranca Ekek dilengkepan ku jalan di sapanjang babantarna. Jalan ieu sorangan diwangun bareng jeung proyek ngaronjatkeun daya tampung walungan Cikijing anu dimimitian sawatara taun ka tukang. Di sagedengeun walungan Cikijing aya sababaraha walungan sejen anu dironjatkeun daya tampungna, nyaeta walungan Cimande jeung walungan Cikeruh beulah hilir. Anu tujuanana tayalian tipikeun ngungkulan masalah banjir anu remen ngeueum jalan raya Ranca Ekek. Babakuna nalika datang usum hujan. Sajaba ti ngurangan banjir, ayana jalan-jalan di babantar walungan ngadatangkeun kauntungan-kauntungan sejen pikeun masyarakat. Di antarana dina perkara mobilitas, lumaku ti hiji tempat ka tempat sejenna bisa disorang make jalan anu leuwih singget. Contona wae ti parapatan Ranca Kendal ieu. Saacan aya jalan di babantar walungan, nalika rek lumaku ti tempat ka wewengkon Ranca Ekek Permai 2, mangka urang kudu nyorang heula jalan talun anu jarakna leuwih jauh. Memang jalan nu disorang ieu katingali bala, sabab dihareup jalan kapotong ku rel kereta, sahingga rada hese diliwatan ku kendaraan mesin. Ku kituna jarang aya kendaraan mesin siga motor, sok komo deui mobil anu asup ka ieu jalan. Tapi diliwatan ku sepeda anu ilaharna bisa diangkat jungjung mah teu ieu matak jadi soal. Kauntungan anu kadua ku ayana jalan di sapanjang babantar ieu nyaeta harga tanah anu ngaronjat. Lahan-lahan di sapanjang walungan Cikijing, khususna anu asup Kacamatan Ranca Ekek, umumna mangrupa lahan pasawahan. Saacan aya jalan di babantar walungan, eta lahan-lahan teh relatif hese pikeun diakses. Ku kituna henteu loba pilihan dina ngokolakeunana, sajaba ti dijieun sawah. Tapi saenggeus aya jalan alus di babantar walungan, eta lahan-lahan teh jadi kabuka.
bisa diakses ku rupa-rupa kendaraan. Atuh ajen strategisna oge beuki nambahan. Anu tadina ngan bisa dimangpaatkeun jadi lahan pasawahan, kiwari boga potensi oge pikeun dimangpaatkeun jang kaperluan sejenna. Buktina katembong sababaraha wangunan mimiti culcel di sapanjang eta babantar walungan, ti mimiti imah, warung, nepi ka toko bahan bangunan. Dumasar kana obrolan ti si Ece warung anu dagang sisi walungan sababaraha waktu ka tukang, kuring nyokot kasimpulan yen harga tanah di ieu wewengkon dina tahun 2023 naek 2 kali lipat mun dibanding harga dina tahun 2017. Mun teu salah dina tahun 2017 proyek di ieu walungan mimiti dikeureuyeun. Ngaronjatna harga tanah eta tangtu wae mangrupa hiji kauntungan khususna pikeun nu baroga tanah nampeu ka ieu babantar walungan. Kauntungan anu katilu ku ayana jalan di babantar walungan nyaeta bisa jadi tempat rekreasi alternatif. Nguliatna paekonomian di Ranca Ekek kegedena didorong ku bidang niaga jeung industri. Kusabab eta kahirupan masyarakatna oge bisa disebut sibuk. Lolobana gawe dina pola jeung waktu anu geus matuh. Eta kaayaan dina hiji titik waktu tangtu mawa panggih jeung rasa bosen tur kurang sumanget gawe. Sangkan sumanget gawe nerekel deui, mangka diperlukeun kagiatan rekreasi atawa anu disebut healing teh. Ayana jalan di babantar walungan bisa dimangpaatkeun pikeun healing anu murah meriah. Ngalakukeun olahraga di sapanjang babantar walungan, terus diselang ku jajan rupa-rupa kadaharan anu dijual di warung. Bari nempo ngamparna pasawahan, bisa jadi hiji kabagjaan anu mampu nambaan rasa bosen jeung kurang sumanget. Ku kituna henteu aneh lamun di sababaraha lokasi ieu babantar walungan Cikijing mindeng katingali anu ngahaja olahraga siga lari atawa sesepedahan, utamana dina poe Minggu. Sisi walungan anu biasa rame dipake ulin, sabenerna di mimitian ti ieu sasak anu keur disaksian ku wargi-wargi, nepi ka tepung jeung jalan Ranca Ekek Majalaya anu arahna ti dieu ngulon ngidul. Tapi kusabab anu jadi tujuan ayeuna nyaeta lembur Ranca Beureum, kuring moal terus mapai sisi ieu walungan. Ti ieu sasak sepeda dipengkolkeun ka kenca, asup jalan anu arahna ka beulah kidul. Ieu lokasi perenahna sababaraha meter saacan lawang asup ka komplek Ranca Ekek Permai 2. Kaayaan jalan anu diliwatan mimiti rame ku anu ngabuburit. Anu daragang geus ngajajar. Ibu-ibu nu neangan tajil oge geus mimiti kalaluar. Sumawona barudak anu arulin mah. Maranehna nambahaneut suasana ieu jalan. Sanggeus ngaliwatan jalan asup komplek Ranca Ekek Permai 2, saterusna sepeda mawa kuring nyorang lembur papanggungan. Mimiti asup kaayaan lembur kaitung rame. Imah-imah masih gegek di kencaka tuhu jalan. Tapi beki jero asup jalan lembur, kaayaan beki tenang. Imah-imah mimiti jarang, anu akhirna tepi ditungtung lembur. Di jalan anu diliwatan, aya sababaraha hiji lembur. Ngaran lembur-lembur anu diliwatan eta diantarana Curug Aul, Burayut, jeung Kamurang. Jarak ti hiji lembur ka lembur sejena kaitung nenggang. Diselang ku sawah anu ngeplak. Sababaraha ngaran pilemburan eta sabenerna kadenge unik pikeun ceulik kuring. Lembur Burayut misalna, anu kadenge asa nyindiran kana kaayaan beuteung. Oge lembur Curug Aul anu ngingetkeun kuring kana mitos anu kapanggih jaman keur budak. Baheula mun aya budak nu resep cudah ciduh sakadaek, ku kolot sok disingsieunan. Ulah sok cudah ciduh bisi jadi aul. Eta aul teh digambarkeun minangka makhluk anu siga jelema, tapi sirahna malika tukang. Cukup matak muriding pikeun bayangan budak alam harita. Nepi ka ayeuna kuring tacan manggih informasi kumaha sasakalana eta lembur bisa dingaranan Curug Aul.
Lamun seug kabeneran aya carita di satu kangeunana, teu mustahil bisa nambahan daya tarik ieu lembur. Nambahan informasi, lembur-lembur anu kukuring disebutan bieu sacara administratif asup ka wilayah Desa Jelegong. Anapun tempat anu keur kukuring di sorang ayeuna ngaranna nyaeta Kampung Kamurang. Ieu kampung mangrupakeun lembur panungtung tur pangkidulna di wilayah Desa Jelegong. Beres nyorang Kampung Kamurang, lembur di hareup anu baris di sorang nyaeta Kampung Ranca Beureum, anu sacara administratif asup Desa Sukamulya. Nya Kampung Ranca Beureum ieu oge anu jadi tujuan akhir tina ieu lalampahan. Pikeun nepi ka Ranca Beureum ti Kamurang, kudu nyorang heula jalan anu lumayan panjang, kurang leuwih 1.300 meter nalika diukur make Google Maps. Jalan anu disorang sanggeus lembur Kamurang, kaayaanana beuki ayem. Recetna sora bancet di sawah, jeung nerektekna sora rantai sepeda, jadi sora dominan anu kadenge. Sawatara eta, pare di sawah katingali geus asup ka mangsa panen. Malah sawah anu aya di katuhun jalan mah parena geus dibuatan. Kaayaan tempat anu disorang ayeuna mungguh bedana keur mun dibandingkeun jeung kaayaan sisi jalan raya Ranca Ekek. Baheula nalika mimiti apa Ranca Ekek, teu kabayang yen di satukangeun rajegna wangunan nu katempo ti jalan raya aya pasawahan anu lega. Teu kabayang mun di satukangeun ramena aktivitas jelema di Ranca Ekek aya tempat anu tenang siga kieu. Keur kuring suasana siga kieu jadi alesan pangna sesepedahan ka Ranca Beureum teu weleh karasa istimewa. Sanggeus sawatara lila nuturkeun jalan, kuring anjog di babantar Walungan Cimande. Jalan di babantar Walungan ieu mah kaayaanana teu mulus siga di babantar Walungan Cikijing. Maklum masih mangrupa jalan makadam. Jalan karek didadasaran ku batu gede, terus dilapis ku batu seprit jeung taneuh. Can dilapis ku beton atau aspal. Duka mun aspalna geus coplok ketang. Di jalan anu diliwatan ayeuna, kaayaan henteu sepi teuing. Sababaraha motor kapanggih ngaliwat di ieu jalan. Di sababaraha lokasi di beulah kenca jalan, katingali sawah geus dipanen. Sababaraha urang jelema katembo ngumpul, siap-siap ngahanjatkeun karung eusi pare meunang dibuat kana mobil truk. Sawatara eta di hareup geus mimiti katingali aya sababaraha wangunan imah anu jadi tanda yen Kampung Ranca Beureum geus deukeut. Mun Kampung Kamurang jadi lembur pangkidulna di Desa Jelegong, mangka Kampung Ranca Beureum ieu jadi lembur pangkidulna di Desa Sukamulya. Perenahna kaitung nenggang ti karamean atawa ti lembur-lembur sejena. Misalna wae ka jalan Ranca Kendal anu aya di beulah kaler, anggangna kurang leuwih 2,5 kilometer. Sedengkeun ka Kampung Kamurang anu aya di beulah kulon, mun diukur lempeng anggangna kurang leuwih 1 kilometer. Sawatara eta ka Kampung Kodang Laer nu aya di beulah kidul, nalika diukur lempeng anggangna kurang leuwih 750 meter. Kalawan catetan angka-angka ukuran eta meunang hasil ngukur tina aplikasi Google Maps. Ti Ranca Beureum ka lembur-lembur atawa tempat anu disebutkeun tadi dipisahkeun ku amparan sawah anu ngeplak. Memang ieu lembur Ranca Beureum teh ditingker ku sawah ti papat madhab.
Ibaratna ieu lembur teh hiji pulo di tengah sagara sawah. Sok sanajan nenggang ti lembur-lembur sejena, tapi ieu lembur anu pernahna aya di babantar walungan Cimande teh kaitung gede. Ti tungtung kulon ka tungtung wetan panjangna teu kurang ti 1000 meter. Kalawan imah anu gegek. Sawatara eta di ieu lembur oge sayagi sarana pendidikan ti mimiti pasantren tepi ka sakola formal satingkat SMP. Mun jalan anu geus kasorang di tukang dianggap jalan asup ieu lembur dina lalampahan kuring waktu ayeuna, mangka dihareup aya 2 jalan pikeun kaluar ti ieu lembur. Nyaeta jalan terus mapai sisi walungan jeung jalan tengah sawah. Boh jalan sisi walungan, boh jalan anu ngaliwat tengah sawah, kabehanana boga daya tarik masing-masing. Khususna pikeun kuring nu resep ngider ku kurusukan make sepeda. Tapi kusabab jalan mapai sisi walungan mah nguriling tur leuwih jauh, sedengkeun wanci tereh deukeut ka magrib, nya dina kasempetan anu ayeuna mah kuring nyokot jalan anu ngaliwat tengah sawah. Sabab jarakna leuwih singget. Nalika nyokot jalan tengah sawah, mangka urang kudu nyorang tengah lembur heula. Jalan anu ka tengah lembur ieu kaayaanana bisa disebutkeun leuwih alus batan jalan di tukang. Ieu jalan geus dilapis ku beton. Sanajan di sababaraha lokasi katingali geus barejad, tapi lumayan bae teu garegok teuing batan jalan anu geus kaliwat. Nalika asup ka tengah lembur, katingali imah ngajajar kenca katuhu jalan kalawan jarak anu padeukeut. Bukti yen ieu lembur cukup gegek. Sanggeus sawatara lila nuturkeun ieu jalan, akhirna tepi oge ditungtung lembur. Satu tas ngaliwat pengkolan anu panungtung, berai teh ieu jalan ngarahkeun kuring ka palataran anu ngemplong. Dihareup katingali ieu jalan meulah sawah nu upluk aplak. Sawatara eta ditungtung panenjo katingali sababaraha gunung ngajajar lir nu ngabageakeun. Gunung Gelis jeung Gunung Manglayang kaasup 2 di antarana. Pamandangan ti ieu lokasi nu dipapaes ku aktivitas warga, leuwih-leuwih aktivitas nu aya patalina jeung widang tani, nu katingali ti sapanjang ieu jalan, jadi alasan utama nu mata kuring kataji ku lemburan Cabeureum. Nalika can apal ieu lembur, kuring nganggap yen sabagian gede wilayah Ranca Ekek mangrupakeun lingkungan anu pinuh ku wangunan imah jeung toko-toko. Tapi sanggeus ulin ka ieu lembur, tur ningali pamandangan di hareup, bari nyawang titinggalian ti ieu lembur katilu arah angin sejena, eta anggapan teh robah 180 derajat. Tetela pasawahan di Ranca Ekek teu eleh lega ku lingkungan padumukanana. Sok sanajan memang legana lahan pasawahan teh ti waktu ka waktu terus nyirorot kasedek ku pangwangunan. Ditilik tina lobana kandaraan nu lalar liwat, oge kaayaan jalana nu leuwih alus batan jalan di babantar walungan Cimande, bisa kanyahoan yen ieu jalan teh mangrupakeun akses utama pikeun kaluar asup Ranca Beureum. Kituna mah bisa kamabhum, sabab pikeun nepi di karamean Ranca Ekek, misalna ka jalan nasional, cara pangterehna nya ngaliwatan jalan lempeng ieu. Disagedengeun kandaraan nu lalar liwat di sapanjang ieu jalan anu tungtungna tepung jeung jalan Ranca Kendal, katembong loba warga nu ngalakukeun rupa-rupa aktivitas nambahan warna kana suasana ieu jalan. Aya nu olahraga lari, aya barudak ulin sesepedahan, aya nu nguseup, jeung aya warga nu naek-naekeun pare meunang anyar panen kana motor. Memang alat transportasi mesin nu bisa asup ieu jalan ngan ukur motor. Kaayaan jalan nu heureut oge dihareup kapotong ku rel kareta api, ngabalukarkeun ieu jalan hese pikeun diakses ku mobil. Sahingga pikeun ngakutan hasil panen ti sawah ka lembur, daek teu daek kudu make motor.
Sakumaha anu kukuring geus dicaritakeun samemehna yen ti ranca beureum ka jalan ranca Kendal anggangna aya kana 2,5 kilometer. Sedengkeun karel kareta api nu perenahna saacan jalan ranca Kendal jarakna teu kurang ti 2 kilometer. Kusabab ieu sesepedahan teh diniatkeunana pikeun ngabuburit atawa mapag waktu buka puasa, mangka dina nyorang ieu jalan anu panjangna 2.500 meter teh kuring teu gagancangan. Nu penting nalika nepi deui ka imah teu kudu lila nungguan adzan magrib, atawa mun adzan magrib teh kabeneran kapapag di jalan, sabisa-bisa tempatna teu jauh ti imah. Sok sanajan dina nyorang ieu jalan teh teu gagancangan, dina akhirna mah teu burung nepi oge ditungtung ieu jalan anu meulah sawah. Ditungtung ieu jalan teh kapotong ku rel kareta api, sahingga pikeun neruskeun lalampahan urang kudu naek heula sasak pameuntasan. Sabenerna bisa wae sepeda mah ditungtung langsung meuntas rel tanpa perlu naek heula pameuntasan. Tapi asana teh teu afdol lamun sesepedahan ke ranca beureum tanpa ngajajal tanjakan ieu sasak pameuntasan rel. Dibandingkeun jeung sasak pameuntasan rel ranca Kihiang anu masih aya di ranca Ekek, sasak ieu mangrupakeun anu pangpaurna. Sajaba tinanggek umpakanana oge aya kana tiluna. Ku kituna tong boroning disorang ku sepeda, dalah disorang make motor oge matak rumegog keur anu kakaramah. Kuring sorangan saacana pernah sakali nyorang ieu sasak pameuntasan make sepeda. Sok sanajan harita bisa lulus nanjak jeung mudun, tapi teu burung oge ayeuna mah rada ngarasa sabil. Sabab rem tukang keur teu walagri. Kabayang mun rante pegat satengahing keur nanjak, duka bakal kumaha jadina. Tapi kusabab panasaran, nya lahola wae dijajal. Alhamdulillah, sok sanajan bari kaketegan, akhirna kuring bisa lulus meruhkeun ieu tanjakan. Ti luhur ieu sasak pameuntasan, katingali jalan anu bieu diliwatan ngembat ti deukeut dasar ieu sasak tepi ka kampung ranca beureum anu meh-mehan teu katingali awahing ku jauh. Sawatara eta ti kajauhan kadenge lapat-lapat sora anu tadarus, tandaning waktu buka puasa geus deukeut. Ngadenge eta totonde, kuring teu lila-lila aya di ieu tempat. Satuluyna buru-buru balik ka imah. Di palebah komplek Pesona Asri, ada nu kukuring dipapageun akhirna ngalang laung. Mere idin pikeun numpes haus jeung lapar anu sapoe ditahan. Alhamdulillah.